Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing murang kali ibu anu soleh sareng soleha. Kumaha daramang, murang kali ibu di bumi. Mugia hidup dina dinten ieu daramangnya kalayan sehat. Murang kali ibu anu balager, alhamdulillah hidup tiasa patepang deui sareng Ibu Lilis dina pangajaran basa Sunda. Tah, dinten ayeuna urang dilajengkeun materina nyaeta tema opat tentang keluarga atanapi dina basa Indonesia nama nyaeta keluarga. Tah, sateacana pengajaran ieu dikawitan, hayu urang ngadua heula supados dipasihan kalancaran. Ngadua ngawitan. Ngadua rengse. Nah, hidep kelas 1B anu dipikanya ku ibu. Tujuan pengajaran dinten ieu nyaeta tujuan pengajaran ieu kahiji maca teks ngeunaan keluarga. 2. Ngajawab pancen dumasar kana eusi bacaan ngeunaan keluarga. 3. Nyebutkeun jumlah dulur nu aya di lingkungan keluarga. Teras kaopat, nyebutkeun nami bapa, ibu, sareng dulur. Tah, salajengna hayu urang kawitannya. Ayeuna ibu bade macakeun pedaran ngeunaan keluarga Danu. Pek regepkeun ku hidepnya. Keluarga Danu. Imah Danu sakeluarga di lembur cipta resmi. Bapa Danu jadi polisi. Ibuna Danu guru. Danu kelas 1 di SD Hegarmana. Danu boga lanceuk hiji ngaranna Dani. Sakolana di SMP Hegarmana kelas 7. Adi Danu ngaranna Dina. Umur Dina kakara 4 tahun, sakolana di PAUD. Danu jeung dulurna alakur, tara kungsi parasea. Salawasna tuhu ka ibu jeung ka Rama. Tah, murang kali ibu anu balager, dina eusi bacaan anu ku ibu dipedar, aya kecap atawa kata dina basa Indonesia mah nyaeta hiji ngaran. Ngaran teh dina basa Indonesiana namanya. Teras nomor kedua lanceuk. Lanceuk teh dina basa Indonesia nama kakak. Nu katilu adina. Adina teh dina basa Indonesiana adiknya. Terus kaopat alakur. Alakur teh dina basa Indonesia nama nyaeta rukun. Tah ena kalima dulur. Dulur teh nyaeta dina basa Indonesia nama nyaeta saudara. Tah ena kagenep tara kungsi. Tara kungsi teh nyaeta tidak pernah. Anu katujuh ayeuna parasea. Parasea teh dina basa Indonesiana bertengkar. Tah, saparantos hidep ngaregepkeun naon nu ku ibu dipedar. Tah, ayeuna diteraskeun ku pananya ti ibu ku hidep kedah diwaler nya. Nah, cobi nomor hiji. Di mana imah keluarga Danu teh? Iya, tiasa kan? Ya, nomor 2. Sabaraha jumlah anggota keluarga Danu? Iya, pinter. Tak enak nu katilu, saha nu jadi polisi. Teras nu kaopat. Jadi naon ibuna Danu? Teras nomor ka-5. Saha ngaran lanceuk jeung adik Danu? Tah ku hidep diwaler nya.
Tah saatosna hidep kawaler anu pancen kahiji diteraskeun ku pancen kadua. Nyaeta perkawis ngalengkepan kalima ieu praku hidep di eusian kalimahnanya sapertos nomor hiji Danu kelas hiji di SD titik-titik. Teras kedua umur dina kakara titik-titik tahun. Teras nomor katilu Danu sakolana di titik-titik. Kaopatna Danu jeung dulurna titik-titik. Ayeuna kalima salawasna titik-titik ka ibu jeung ka bapakna. Tah ieu salah sawios pancen anu kedah dipidamel di bumi sareng ayah atanapi ibunya. Tah murangkalih ibu anu garulis tur karasep. Alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda ngeunaan kaluarga atanapi keluarga parantos rengse. Mugia mingguan payun dina pengajaran bahasa Sunda insya Allah ibu patepang deui sareng hidep nya. Atur nuhun. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.